pesan heula nya ke kawitna bade live streaming ya teh nanging jalaran sinyalna kirang kedah nganggo gantar ieu nya. Kantonan kapungkur mah satu acan aya sinyal tower sok nganggo gantar ka luhur geuning HP teh. Pami aya nu nelpon teh. Assalamualaikum, kumaha damang? Luka da HP na gantar kitu. Aya nu tos uninga karurupaan Mbah Dodong nya. Tos dina Facebook. Timingna tos jalan ulang. Tos pun anak ieu. Tinu kolot. Dan nu ngora mah teu boga kitu maksud teh. Keur nyaritakeun nu kolot mah. Nu ngora teu boga. Tah eta disebut yatim. Itu bukan ngora teh yatim. Urangnya saya mangga urang tanya jawab ya punya urang kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taqaulil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Al-ayatan. An-Nisa 130 genap. Subri kaum muslimin ikhati iman rahimakumullah, alhamdulillah wengi danget ayeuna urang sadaya ka sinugrahan tiasa bau ngariung kalawan dinuluran hadir panggiling gisik di ieu majelis dina nugraha Allah Subhanahu wa taala nu maha hebat. Diubuh sehat walafiat, sehat fisik kali jasmani, utami sehat tauhid. Sehat jasad waruga, utama sehat akidah, sehat ibadah, oge sehat muamalah. Muga-muga mujalasah urang danget ayeuna ginuluran ayeuna berkah, rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Satu acan lajeng kana pedaran acara digelar danget ayeuna teh paminten kasebatna ngajurung laku anu rek ngadahuk. Acara anu ku Nabi disyariatkeun dina bentuk walimah. Wong nya teh kalebet bagian tina walimah pasca walimatul harus. Margi sabaraha dinten nu bade dongkap sahibul bait Bapak Ade Ete kali Ibu Dede parantos ngajurung laku para putrana tikawit Aris lajeng si Adedi atuh ayeuna anu katilu pangintennya ya Anjas Nugraha anu insyaallah ngadahup sareng Neng Jenita Nursadah. Urang digingsil ini danget ieu teh tayasane sabari disumpkeun andung doa. Muga-muga anu rek ngadahup ngarumah tangga teh bisa labas rumah tanggana parat nepi ka surga. Jadi rumah tangga urang ayeuna teh rumah tangga hanca teruskeun. Rumah tangga teh lain heup nepi ka dieu. Tapi kudu aya terusna engke di surga. Manawi ka bujang nya, pami ka bujang hoyong tuang mah teu tuang heula sim kuring teh ceramah teh. Biasana sok tuang heula wae kitu. Antosan ieu nya. Iwati iman rahimakumullah, andung doa ka tuang putra Bapak ya. Mudah-mudahan rumah tangga teh sing ngarumah tangga. Lumawi jajar ayatna oge tadi dina surat An-Nisa. Ayat anu asal nama umum. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma iman, aminu aranjeun kudu iman. Aya nu anehnya. Jalma iman titah iman. Maunya anu iman kitu. Asa eta sok salat tara. Oh sok. Maunya. Sok salat meni bedana jeung nu tara salat. Boga kartu anggota. Bedana. Iwati iman rahimakumullah, anu kusim kuring dihormat para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan, para kasepuhan, bapak kali ibu, para pemuda, oge pemudi, para nonoman sadayana, urang langsung unggah kana medaran kanggo ngahemat waktu.
kumargi tadi aya pamulut margi kasebatna ngajurung laku anu rek ngadahup atanapi jajab balayar anu rek ngambah sagala rumah tangga panginten padaran teh sakedik ageng ngarujuk kadinya rumah tangga teh kedah mampu neruskeun hancur. Aya disebut walimatul i'dzar. Walimat i'dzar teh walimah neuk teu kulub. Neuk teu kulub, teuk. Paneuteukana mah bade damel gagantel kunci nanti asa wae mangga wae. Ah, itu dilarang atuh. Alus we. Aya setik seninya. Jadi ari kulub mah sunah kupluknya. Kupluk eta mah sunah Nasrani, sina ngahelm. Helm mah sunah Nabi. Jadi aya kupluk aya helm. Tadi disebut teh walimatul i'dzar. Walimah. Lajeng anu katilu aya disebut walimatul hurash. Walimatul hurash teh ibu kedah syukuran curak-curak, cacarekan, ngulem tetangga, ngulem baraya, sobat, sina ngariung di bumi, sina bala kecerakan. Eta teh walimah hurash teh walimah upami ibu teu cios dipirak kuno janten caroge. Tibatan dipirak mah kalaka nambahan bojona teh. Tah ibu teh kedah syukuran. Tetulus dipirak kuno janten caroge disebut walimatul hurash. Syukuran ke minggu payuna cios carogena teh nambihan bojo tah eta syukuran deui nya. Jadi saminggu sakali syukuran teh. Gitu. Jadi syukuran bojona jeung syukuran carogena disebut walimatul hurash. Aya walimatul naqiah wangsul ti panyabaan teh, wangsul ti kota urang hasil rib-rib usaha bebenangan ieu pulih kumpulkeun kulawarga, kumpulkeun sobat baraya sadayana sok bala kecerakan disebut walimatul naqiah. Lajeng aya deui disebut walimatul wadimah. Nyaeta walimah nalika urang gaduh bumi anyar, gaduh perusahaan anyar, gaduh kendaraan anyar, sawah anyar, bojo anyar. Tuh kudu ngadaguan maot heula yang bojo anyar. Beda deui jeung ibu-ibu hayang salaki anyar teh kudu maot heula teu maot wae cenah salaki teh. Ya, aya bedana tuh. Aya walimatul ma'dabah. Walimatul ma'dabah mah walimah ieu mah ujug-ujug teu direncana ti anggalna itu asa sono loba baraya, loba sobat geus heubeul tapi teu ngariung ya. Cing urang ngaliwet bareng, tah ngaliwet teh syariat ti Nabi. Walimatul ma'dabah, ngopi bareng. Simkuring ngopi bareng tadi sareng Kang Ustaz Denny Sofari di Burso Kopi ngan sok aya rada kairaan. Ngopi we di dinya jeung sok aya pikiran nu lain mah jeung hayang dibahanan. Apa kayaknya di bahanan. Atuh si Kang Denny oge isieun cenah mun teu mahanan sarua teh dari kitu mah. Siga inget ka anggota dewan Pak mun aya anggota dewan rek nawarkeun jasa masih hanaon kade urang utami di anggota Jamiah Persis khususna ya uningakeun abdi mah Jamiah anggota Persis moal barang penta ka anggota dewan ngan upami bade masihan mah kanu teu menta gitu. Jadi lamun rek mere kudu kanu teu menta. Iwatu iman rahimakumullah. Tak jadi walimah anu tadi anu ku Nabi disyariatkeun direkomendasi di antawisna ditataan. Kalebet walimatul ma'dabah urang ngariung teu puguh hayang sono hayang kadatangan ku sobat baraya geus heubeul teuing ye. Cing lah urang ngopi-ngopi wae mah. Gar bari ngobrol kali itu kade disebut walimatul ma'dabah. Aya disebut walimatul waqiroh upami urang rek cilaka teu tulus nguji syukur ka Gusti Allah urang masih keneh ditang tayungan. Kalebet walimah ayeuna kantenan ieu disebutna walimah pasca walimatul arush. Tah urang tangtos andung doa ka putrana Bapak Ete sareng Ibu Dede Cep Anjas khususna anu bade ngadahup mudah-mudahan rumah tangga anjeunna teh sing rumah tangga anu sakinah mawadah sareng rahmah. Sakinah teh tentrem
ayem aya bedana antara ngarumah tangga jeung teu ngarumah tangga. Lamun rumah tangga teu aya bedana teu kudu nganaonan. Tapi tujuan rumah tangga teh litaskunu ilaiha. Anjasna aya di dieu teh. Nu paling mana? Asa kasepkeun sim kuring. Alhamdulillah. Aduh nuhun kasep. Nuhun, dia teh di payun urang khutbah sakali saman. Alah. Asa ka anak sim kuring budak panggedena tos bari incuan sim kuring. Tos incu dua teh mata kasupna hati usia dini. Dahida pungke dina ngabah sajroning rumah tangga teh bakal nerima nugraha ti Allah dina bentuk nugraha anu sararea oke bisa nerima nugraha eta. Jadi aya dua kalimat anu beda anu nyambung dina kalimat nu sarua. Nu kahiji barakallahu laka. Kan itu barokah keneh duana teh wa barokah alaika. Aneh naon make jeung beda-beda itu. Tah itu nerangkeun yang disebut laka jeung alaika teh kahiji sararea oge bisa narima berkah nalika urang keur aya dina pasca bulan madu, keur aya dina kasugemaan, urang masih keneh pada bogoh, pada ngora, masih keneh bakal loba can aya gogoda ti sisi ti gigir disebutna laka. Tapi teu kabeh jelema mampu nyang hareupan barokah anu kadua nyaeta berkah dina mangsana urang dibere nugraha ku Allah dina bentuk katugenah kanyeri kaperi geus mimiti datang gogoda di sisi tigigir hawa-hawa neraka geus mimiti heheaban ancrupna pihak katilu geus milu ngawut-ngawut rumah tangga urang. Tah ieu mah teu kabeh jelema bisa. Nu bae kunaon dibedakeun nu kahiji barakallahu laka make kalimat laka. Nu kadua make alaika. Nerangkeun tanggung jawab anu berat. Biasa diuningan dina surat Al-Baqarah dina ayat pamungkas geuningan laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Abung santri unggul katalan. Aya tos apal sajid cobi ngadeg aya. Jadi saha jadi. Atos. Sambung ayat teh sareng marodong lah sekedap sok tadi di hadiahan. Hadiahna sukeun ka Pak Kades. Jarang bagi dua sareng marodong. Sok lah. Urang sambung ayat jadi sakedik sakedik. Mangga siap? Anu siap ngadeg mangga. Atuh napi hadiahna heula sukeun ti payun rek bisa rek teu. Da Pak Kades mah kudu kitu atuh. Kudu hideng. Ngahadiahan ka masyarakat Tegaluh prestasi siga urang ka Tuan Putra nya nalika budak boga prestasi umur 5 tahun geus apal setengah juz misalnya mah digelar walimah disebut walimatul khidah eta walimah masihan prestasi masihan reward ka budak pantaran budak boga kabisa paksa budak bere hadiah sanajan budak mungeun budak mah geus katem boga salehan lagi nalika rek dibere reward abdi mah kudu diurusna ku mah sareng ku bapa geus tetap teu kedah masihan hadiahna 80% plus eta budak yakin soleh. Iwati iman rahimakumullah. Eta mah kana walimatul hidah disebutna. Walimah masihan prestasi. Pakades teh bakal cincin saha nu boga prestasi dia moal nganter anu baru potensina. Disiplin ilmu kedah diribut kan tos bakal kitu. Ieu budak apal ditanyakeun aya wartosna si Neng apal 2 juz ieu. Ngeujeun ngodok tina pesak nyalira kontan. Bios teh dipoto ge teh diabadikeun ge ya. Bentuk penghargaan hebat. Waduh luar biasanya. Kolot ka anak pemerintah ka rakyat. Timah rahimakumullah. Kak Cep Anjas simkuring bakal bolak-balik we kadinya deui pasti sabab acara digelar danut ayeuna nyata acara anu kasebat tadi mun make judul mah ieu teh anu geunahna membeureungan rumah tangga anu berasna ka surga kudu kumaha anu disebut baiti jannati. Tadi tujuan rumah tangga geus dina ayatna tujuanna teh litaskunu ilaiha. Sangkan aya bedana antara rumah tangga jeung teu rumah tangga. Tentrem
mau hidup anu tadi barakallahu laka wa baraka alika teh nerangkeun mampu teu urang rumah tangga nalika ku Allah diberi nugraha dina sagala kayaan nugraha nalika urang meunang kanikmatan nu sararea bisa teh atanapi nalika urang nalima kanikmatan nugrahan na bentuk cobaan anu teu sararea bisa teh anu mah ku nabi diuji cing cenah ieu mah anu disebut rumah tangga teh apaan kudu labas engke parat nepi ka akhirat engke di surga teh apa nu bakal jadi garwa urang teh mah ieu anu bakal mimpin batalion bidadari teh 72 bidadari teh tak urang nu hijina nu bakal mimpin ke di surga uluh barang datang teh Pak terus ka surga joli geleng kenca katuhu teh ngan keur anu tara ngaroko mah rada nipu teh sabab barang sup ka surga teh joli geleng kenca katuhu bari si bidadari teh ngajeterkeun bensin nyesep wah masuk ngaroko eta nu parah mah parah anu haram ge jantan halal atau mangga surat Muhammad ayat 15 di uningannya tadi ulah ngaharamkeun anu halal haram hukumna itu teu seneng mah teu seneng we nya ngaharamkeun anu halal teh haram hukumna sami sareng ngahalalkeun anu haram kami teu seneng mah teu seneng ulah nyieun hukum sorangan ari udud makruh wajib diwakasna lamun teu udud teu jadi ieu teh jadi teu semangat kana ibadah paling nyon udud jadi hayang tahajud bisa wajib udud teh ka dilalawan teuing makruh ilat istilahna teh lah ari udud teh makruh ilat bau bau teh lamun ka ameu bau aya sabab anu ngamakruhkeun teh siga bawang bodas ku nabi dimakruhkeun teh ku sabab aya hiap bau tong deukeut ka masjid kaula saur nabi tapi lamun bauna teh aya ya tah ya makruhna oge goreng kayaknya tah aya makruhna leungit lain zat berarti tapi sabab siga rokok hayang teu bau goreng diangeun dipasak kumaha we carana mah hayang teu bau da ujug-ujug rokok anu makruh teh jadi teu makruh atuh lamun di lingkungan jalma-jalma anu tukang udud bungkul ngarep rokok dinya aya nu ngarasa bau teu aya sungit we nu aya ujug-ujug datang we anu teu ngarokok nyamperkeun dus bau wah tah eta makruh teh gara-gara aya jelema eta kan usir teu seneng mah teu seneng we atuh ngarokok mah nya ulah ngaharamkeun teh minuman keras we khamr dihalalkeun engke mah buat moal gadaligegan teh mah ngaleut khamr teh sabab dihalalkeun kan tenang rokok sok dipake heureuy tapi ulah nya antara udud mah cenah udud mah engke riweuh di surga sabab di surga jenuh mereka mana cenah lompat yang ngahurungkeun rokok liwat itu ka neraka paling nyuwun geus nyapit udud teh seuneu ieu teh kapaksa kudu ngincin ka neraka wah parah tuh teu kudu kitu sabab ge bakal anu ngasongan di jero neraka antara udud ieu ruhatna tong dipake nyeri hate ka darek nu udud rek teu pokona ulah ngaharamkeun halal kitu ya teh haram hukumna nya terus aya patokanana eta iman rahimakumullah talajeng dina rumah tangga teh engke anu urang kudu parat tepi ka surga teh ku Allah bakal diuji ku hiji ujian anu luar biasa nguji ari urang teh bener rumah tangga anu sesuai sareng syariat upami dina Al-Qur'an surat An-Nisa tadi dina jejer ayat anu kusim kuring di aos ngawitan ya ayyuhallazina amanu aminu he jama-jama iman sok aranjeun iman neh nu iman dititah iman anu salat dititah salat mah salat kitu anger we kan eta ka pamajikan mah harak kula hargana teu kaurus jeung tatangga pasea mah nya salat kitu hatina salatna can salat da salat nu bener mah bisa dibedakeun tanghani fahsya wal munkar siga anu berjamaah teu taat tuluy maot meleset menang hese hayang ngasongkeun ide urang anu hebat dibawa kana rapat jamiah eta diasongkeun ieu teh gagasan teh moal kita teu katarima nah ada tempo prung rapat teh saurang oge nu ngaret ku sabelah mata jang ilek balik ngaleset
belik tah keur belik tuluy maot mangka saur Nabi kana mitatan jahilat tong disolatan mun maot bahaya bakat kuteungkeun naon maksudna lain bahasa letterleuh tapi nu dimaksud mah penyakit kitu teh sangat berbahaya keur di jamiah mah jadi lamun jelema anu saeutik geretet beli bisahkeun maneh goreng ketua pecet kitu cenah itu sebab mautna mitatan jahiliyah maut dina kaayaan maut jahiliyah teh taat ka pimpinan jadi sebab taat teh urang milu kana keputusan anu sabenerna teu perlu milu da teu geunah tah milu kana keputusan itu anu hade mah tadi lamun urang boga gagasan urang digugul tah eta anu hade mah iwati iman rahimakumullah lajeng Allah Subhanahu wa taala mengingatkeun dina ayat anu tadi yen urang ditanya iman urang teh geus bener iman teh acan salat urang teh geus salat acan geuning teu aya buktina teu aya dina bukti kahirupan ari rumah tangga urang nya geus rumah tangga nu bener diatur ku syariat ditanya kita anu sabenerna nu kumaha ayeuna ibu satia kana janten cara ge nya setia nah risiko cium-cumpon salaki cicing henteu tadi tu ka dieu es teuning ka urang we satianya sarada ge bisa kitu mah bisa sarada ge kitu mah lamun salaki satia rumah tangga cek urang aman ieu mah can tangteu can diatur ku syariat cek Nabi pan nalika Siti Aisyah teu maros tah mimiti ya ancur penuh pihak katilu anu tadi babarok nalika cek Nabi libatkeun indung anjeun di rumah tangga tah mimiti ngan diakhir atuh cenah indung dilibatkeun dina rumah tangga mah teh kumaha cenah naon geus kumaha berarti aya naon urang jeung indung pikanya aku indung sorangan ku bapak sorangan mah naon anehna tapi nalika dipikanya aku mitoha ieu nu keren mitoha wae nya komo indung bapak sorangan dina kaidah usul mafhum muwafaqah wal hitab cacak jeung komo cacak minantunya komo anak mah cacak mitoha nya komo indung bapak mah urang sok salah persepsi lamun budak aya masalah apan besan jeung besannya indung bapana panganten awewe jeung lalaki ke pamidas nikah besan teh hatina bobotoh anu tukang hangsonan kana kahadean lamun budak pasehat teh urang sok make jeung ngabela anak sorangan eta anu sok salah teh budak di papatahan di sumangetan teh kana teu bageur kuduna mah anu datang teh lain anak sorangan tapi minantu cenah datang ka urang anak urang cenah datang ka mitohana di papatahan sok aya keneh nu salah siga dina nyerenkeun engke bilih aya bahasa anu sok biasa geuning maksana mah tawadu tapi teu keunang ngabibirang maneh sebab engke fungsi panganten lalaki diserenkeun teh sina tanggung jawab berat sina bener jadi lalakina teh lir rijali alaihina darajah aya leuwihna tibatan awewe ieu mah diserenkeun di pihak panganten lalaki teh nyangakeun ieu pun anak ngawakilan bapakna bade nitipkeun dia pun anak panganten lalaki pangmapatahankeun pangajeujeunkeun pangdidikeun teh teh ngawibirang maneh sama lalaki mah geus ti dituna lir rijali alaihina darajah kudu mampu ngadidik pangajikan kudu nage ti pihak awewe nu kitu mah jadi lain hayang dipangdidikeun tapi kudu mampu ngadidik alaihina darajah satahap leuwih luhur ajenna tibatan awewe lalaki pan ieu nu dipake otak lain rasa awewe mah saeutik-saeutik jerik kitu nya loba alasan geuning tempo hamil wae geuning ayeuna mah alasan teh hade aweuna mah ieu budak cenah teh teh di jero akang lamun teu digugu teh aduh ieu mah cenah bakal monyong cenah nah wajan make jeung bakal monyong kuasa ahli tahayul nya cenah hayang naon cenah dirambah heula mah teuing hayang calacah cocolan ngalimet we nuangan calacahnya ni mah cenah teh ceplak baheula mah hayang buah ngora ayeuna mah make jeung ieu budak cenah teh teh make jeung lamun teu dilaksanakeun teh sigana aya bahan monyong cenah kang ya beda asna naon cenah hayang naon hayang katopo emas lupa alasan bisa tuh eta mah ngakal lupa bisa we lamun salaki mah dieu udah kuduna kitu tuh kudu diwarahnya ari awewe mah sapamerean lalaki ulah pedit bikeun
Lamun lalaki make awewe kudu make, lalaki dahan awewe dahar, itu sakawajiban teh. Teu aya kewajiban pikeun masrahkeun harta, duit contohna dibikeun kabeh teh aya contohna ka dieu. Ari mah jawab ka dieu kan jeung ATM na tuh, cenah jawaban ti pencereng garanya. Nyaho lalaki malah nyaho piragi usaha itu tuh, piragi usaha cenah. Capek kan ieu nyekel. Geus nyahoan anu nya. Tah lamun lalaki berehan eta kewajibanana, tapi awewe rik gemi bisa mateahkeun pamere ti salaki tah eta kewajiban pamajikan. Ngan hiji waktu nalika salaki medit aya pakeunna teh hasil usahana tapi teu daek ngaluarkeun. Teu daek ngarisikoan anu bener. Kumaha cek Nabi dina hadis Abu Daud, khudzi ma yakfiki wa waladaki. Bongohan. Rah-rahan sakuna cokot. Di satu kaminan. Tah eta bakal emut ngaji bakal kabawa ka imah mah. Nya, jadi ngikut bapana atuh. Cek barudak kitu lamun salaki medit mah bongohan. Tong beja kitu, ke jadi apik, bakal hati-hati si bapana. Nya. Selamat ari boga salaki medit. Nya. Tong dibejakeun kitu. Da ieu mah mere peringatan oge ka bapak-bapak supaya ulah di mana wae nyimpen duit eta teh deui. Apik cenah mah aya kencit syariat. Istri saya sudah pandai mencari uang sendiri, si horeng hodok tina kusalakina eta mencari uang sendiri teh. Gitu ngayap. Jadi diwenangkeun ku Nabi upami salaki medit teh khudzi mayak putih sok bongohan lah cokot. Tapi sakaperluan. Itu kang cokot teh gedenya, maka bismillah deui. Bisi inget wae yen eta nang mau gitu. Ini rekomendasi eta mah mangga sakaperluan urang jeung anak urang. Tuman teh salaki medit kitu mah. Jadi lalaki mah kudu berehan bikeun. Lamun awe geus percayaeun ulah nahan harta bikeun kabeh tinggal minta diajak wakaf, diajak infak, diajak zakat. Moal ranese. Lalaki jeung pamajikan oge engke kanggo cek anjas kudu aya kewajiban salaki wungkul pamajikan, aya hakna. Aya hak salaki jeung pamajikan bisa sih dituntut hak engke. Contohna hak duaan, kewajiban duaan teh Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ari awewe teh pamajikan pakaian keur salaki. Terjemahna teh kitu pan. Jeung salaki teh pakaian keur awewe. Tafsirna naon? Awewe jeung lalaki, salaki jeung pamajikan kudu silih tutupan kakurangan. Ulah silih bukakeun aib. Silih hargaan, silih junjung, kudu jujur, ulah bohong, ieu mah salakina teh. Mangga bohong we gawena teh tapi kan dihukeun ku salaki ku pamajikanna teh. Nih lieur cenah boga salaki teh cenah. Dihukeun cenah, diukang cenah calik di dieu. Abi hayang nyaho. Salila akang rumah tangga jeung abdi kaunggulan akang naon? Nyarita ka abdi lah sing jujur cenah. Kaunggulan akang anu akang rumah saya yang akang teh boga kaunggulan. Salila rumah tangga jeung abdi cing nyarita pop teh sugem mah ngadengeun teh hiji akang mah tara salingkuh, kadua akang mah tara nyumputkeun duit dina kopiah, katiluna akang satia pokna teh aya bunga oge pamajikan teh dikieu teh nya ulana teh eta kaunggulan akang cing ari kalemahan akang naon. Kalemahan akang mah rumasan gede wadul. Jadi nu diomongkeun si keneh teh kabeh. Waduh. Da mana eta mah teh da. Urang teu kerja sama. Kuduna mah ka salaki teh kudu husnudon, alus sangka cenah naon salaki ngasep disangka rek bege. Rek jumaah padahal. Geus ngagolek kasep eta. Geus digolek buukna teh, kuduna mah kurang teh dibantuan supaya leuwih leucil teh. Urut ngagoreng sangu teh, kuntana silahna teh sina leuwih herang. Da ieu mah cenah naon?
Oh itu bapak mana tinggalin nyaho cenah rek bari rek jumaah tapi tadi sangka rek begen kedah kumaha bapak mun geus disangka kitu ibu doraka teh nyangka kitu bu dorakannya nyangka rek jumaah disangka rek begen dosa teh nyangka kitu nya dosa tuh supaya teu dosa kudu nyaan begerna terus nyangkana teu salah udah bener ya jadi kesesangkaanan ya si bapak bodoh geus disangka kitu henteu nya teu ngulik alah kudu cerdas otak oge Iwati iman rahimakumullah. Jadi rumah tangga teh duaan ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Awewe pakaian ke lalaki, lalaki pakaian ke awewe, kudu sini tutupan kekurangan, tafsirna takwilna naon. Lamun ibu naos si bapak teu tak eta teh ibu tutup orang. Itu dimaksud. Tadi salaki mah ka mana we? Lari pagi kuliah subuh teh mah ka mana we lari pagi kudu mah ajak heula ngaji. Padahal lari pagi teh haram hukumna. Karena semuanya teh dalilna teh terang haramna lari pagi upami dilaksanakeun tengah wengi gitu hukumna. Kemenang ya? Kemenang tadi. Ada enteng saudara mah di rumah tangga mah panginten asal hak salaki dina tempatna hak pemajikan dina tempatna si dituntut hak mangga tak lamun salaki aya disebut lalaki kembang kamangi bahasa Sunda mah lalaki anu teu aya gadag teu daek ikhtiar teu daek usaha kewajiban salaki padahal ikhtiar mangka lamun teu daek usaha aya kewajiban urang nuntut kumaha kita usaha dah harga diri eta mah lalaki teh usaha mah pang rendah-rendahan harga diri moyan we dalam keur moyan suntrungkeun saya nama disuntrungkeun tah eta mah hak urang nyuntrungkeun mah henteu ari wajib mah kitu ngan deukeut kana wajib lah kitu dah sedil nempona anu moyan we teu daya ikhtiarna suntrungkeun ka balong atuh resep-resep aya alajoanna nya malah mah mun bisa mah dikirim bigar di keremeng teken hayang ngalajo sok mayar gitu lumayan tuh risiko aya tontonan aya salaki ngojay disuntrungkeun cenah hak abdi nyuntrungkeun mah bongana teu daek nganapkahan pan wajib nganapkahan teh tah jadi ngajurungkeun salaki sina usaha teh memang kewajiban hak urang tuntutan urang ayeuna mah salaki teh ini nyaba usaha ari geus usaha teh teu hasil tah ayeuna mah lain disuntrungkeun tapi kurang di upahan, dilemu, diberi nasihat, disumangetan, digedean hati, nah gitu nempatkeun hak mah. Jadi dina porsina. Jadi sih dituntut hak mangga. Lamun salaki anger teu bisa nganapkahan ngaresikoan, jeung kitu teh lain tina lantaran manehna usaha teu hasil, tapi mah mau usaha we. Teu daek ini mangka pamajikan boga hak pikeun nuntut. Iman rahimakumullah. Nah jadi dina rumah tangga anu kurang dialap berkah cobaan uji coba yang rumah tangga teh bener rumah tangga berkah bakal parat ke akhirat nalika diuji ku Nabi di piwarang cing sok cobaan libatkeun inung di rumah tangga. Hayangnya ho kumaha pok-pokan jadi pamajikan imanna teh iman emas kadarna tanapi iman tamaga bakal kacir ngaburial teh ujug-ujug. Tadi keluar timburu anu teu matut na teh berarti eta lain pamajikan urang anu bener diatur ku syariat bohong teh paknya lamun teu nya ka anu jadi mitoha lamun salakina dihalang-halang pikeun hikmat kanu jadi indung pituina kumaha bapak ngarti kumaha nyalakeun eta ditah pinter kalaka bodoh jadi sadaya oge bisa nalika rumah tangga anu tadi teh rumah tangga teh aman, tentrem, harmonis, ketempuan ya sigar, gak diatur ku syariat, tapi diuji syariat mampu. Eta mana tina barakallahu laka wa baraka alaika. Berkah dina mangsana teh aya gogoda, dina mangsana urang narima mamani surga, keur sagala aya, keur mejehna aya dina tabungah, anyar panganten bulan madu.
Eta masalah dia bisa, tapi tidak kalebah anu kadua wa barokah alika anu teu kabeh jelema bisa teh. Jadi disebut berkah teh nyaeta balong asalna berkah, balong panampungan kumaha carana supaya ulah ngamprah, supaya caina ulah ngamprah ulah aura-aura. Jadi disebut balong panampungan berkah mah nalika cai ngagulidag ti girang tina palayanan katampung teu ka mana aja maplak we sakitu. Nah sabab aya kokocoran pembuangan anu saimbang. Naon maksudna? Salaki pamajikan kudu saimbang dina ngolah rumah tangga ulah nepi ka anu hiji medit anu hiji berehan. Duanana lamun salaki berehan tuluy salaki bager daek infak daek sedekah pamajikan nahan amalna soranganeun keur salakina. Tapi lamun duanana sauyunan rek infak ieu Bapak ya rek wakaf teu kenal beja hak Bapak eta mah mangga ngan abdi libatkeun dina kahadean eta. Tah eta rekomendasi hartina tiap si Bapak infak sedekah kahadean naon wae urang geus aya dina kahadean eta. Tapi nalika urang halang-halang tetep we jalan dah hakna. Hak si Bapak eta hartana harta si Bapak. Rek bebeja rek henteu ka majikan dibongohan ge bae geus kitu mah. Najan leungeun kenca teu apal teh ka pamajikan. Lamun ngahalang-halang kana kahadean salaki rek infak rek zakat rek wakaf pamajikan ngahalang terus ngan pamajikan teu kabawa kitu unggul.